Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina ieu acara. Anu mudah-mudahan ieu nganteng ngajantenkeun hiji wasilah ngengingkeun syafaatul udma dina poe kiamah, sareng mudah-mudahan urang sadaya tiasa diriungkeun ke dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka alam wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tila pa keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina deunget ayeuna urang ngabahas mabok. Naon margina seueur pisan di zaman ayeuna anu nganggap mabok teh hal biasa. Bahkan sebagian jalma nganggap jadi pelarian di saat rarungsing. Teu sakedik khamar beredar luas di masyarakat. Bahkan geus jelas laranganna dina Al-Qur'an ge. Saur Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan faztanibuhu la'allakum tuflihun. Hei jalma-jalma anu ariman, saestuna tayalian ngan wungkul arak, judi, pepecitan keur berhala jeung nujum, eta teh kotor, lampah setan. Ku kitina kudu disingkahkeun ku maraneh sangkan maraneh bagja. Cek Allah ge jauhan. Da geus jelas hukumna ge haram. Saur pidauh Rasul, kulu muskirin khamrun wa kulu muskirin haramun. Setiap hal anu ngamabokeun eta khamar, jeung setiap anu ngamabokeun eta haram. Sakur-sakur anu matak mabok haram. Anu dibahas di dieu lain mabok kendaraan nya atau mabok laut, tapi mabok khamar. Seperti minuman keras, amer, bahkan loba anu mabokna pake lem aibon. Kacida pisannya, geuning ayeuna mah loba pisan jenisna, arak, ciu. Eta anu paling murah, anu rada mahal bir, whisky, vodka jeung sajabana. Nah dilarang ku agama, bahkan cek kesehatan ge di ngalarang. Sabab ngaruksak kanu akal. Inget teu carita Kiai Barsiso? Kiai anu getol ibadah, ahli ibadah kagoda ku setan kusabab hayang leuwih getol ibadahna. Nya digoda kudu ngalakukeun dosa gede heula terus tobat. Ku setan dibere pilihan edek jinah, ngabunuh atau mabok. Nya ngaranna kiai milihna mabok, meh teu kanyahoan batur. Geus mabok teh atuh ilang akal, teu ingetna naon. Nya tungtungna teh aya awewe. Nya digawean ku Ki Barsiso teh. Awena teh jojorowokan ku saking sieun kapanggih ku baturnya dibunuh we eta awewe teh. Tungtungna mabok ongkoh, jinah ongkoh, ngabunuh ongkoh. Sumber kamungkaran teh tina mabok, mata ulah mabok. Ku mabok mah ngamungkinkeun kana jinah atawa ngabunuh, ngaruksak kanu akal. Sagarupa mungkin terjadi. Mata kurang sadaya jauhan mabok, meh urang salamet. Anu tos kagok, anu tos pernah tobatan da Gusti Maha Hampura, mudah-mudahan urang sadaya dijauhkeun tina perkara anu kitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, mung sakitu wae anu kusim kuring dicarios, mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadaya disim kuring di alap cikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.